ajo jing alah alah ajo jing alah alah ajo jing alah alah ajo jing alah alah ajo jing dan anu kasuhun hampuran depe maksat wakar bakti payun lain ojok yang tak kabur saking bingah jeung gumira kecuhuan nemu jodoh dok 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 dok. Bismillahirrahmanirrahim. Nitiwanci nu Bustari ninggang mangsa nu utama balati ligarna ati campaka mangkak dadada. Orang bagiakan ya panganten anu parantos di istrinan kumang rupi upacara adat mapak panganten persembahan ti Sanggar Panghegar Wilujeng Nyakseni. Pageuh akarna ajek tangtungna arandakah dahana lembok dauna hibar kembangna lebet buahna petikeun keur anak incu di akhirna Karesmin Pangbagean. Gusti nu Maha Agung nur penuh sadaya alam nu kagungan kun payakun nu pageutan jeureun maneh kasipatan Rahman Rahim Maha welas Maha asih napakungna mung ka Gusti ti abdi mulai nadapang raksa pangaping rengkak polan renah jurung laku tiga ruhun rengkak polan numarana jurung laku tiga luhung kia prasa nu setra di abdi sadaya Punggawa geralu mungsu bencang ladrang ilmampa anu disebut perwira pahlawan pembela usaha satria andalan bangsa banteng dan benteng negara satria anu utama bangsa di gagah kencana lawan sewu kadebada perwira bagianana satria anu sajati nu mugia tahan uji
wayang usik kudalana jamai ruku kustina kuningan wayang sabar usai awan kasam ruku pengkucing rumati nawiska umat Gusti cut lungsur di kahyangan prau kurang papak kurang sadayana Ijo aki baraya uang geus ngajajar Aceh ari siwa walaka ari geus teu digoongkeun bagian aki wat cecep kunaon ari ka aki mangkaning waterek nyanyi anu keur viral di ayeuna cik hayang lagu ajo jing waya ajo jing alah alah ajo jing alah alah ajo jing alah alah ajo jing alah alah ajo jing Jing nanahaun atuh cenah ieu deuh ngajing kado jang incu hapunten anu kasuhun hampura nu dipimaksad wa arti payun lain ujub yang tak kabur saking bingah jeung gumira cucuhuan nemu jodoh aya nu nyabat lain aya bungahan incuan nemu jodoh poe ayeuna kabingah uwa bingah ambu bingah bapak ibu galumpira tante jeung om galumpira keluarga galumpira sadayana galumpira sadayana bahagia aya nanahaun cenah ieu teh mani rame kieu aduh ampun kami kakarak emut kapun bajo si amu si bebeb si cinta sampai mati ku wate dikantunkeun sieun kaberangan kamana palang siang nyasar kamana karep amu duh bebende anu ayeuna geus maningkah kolot ayeuna mah laguna ogen mbok laguna nahaun eta teh buluh itu dah tak kayak calik didinya eta isin bagian raja ratu olo itu jalingkan deui apa duh bebende anu ayeuna aja matak minum sagalana ayana ala aja ayana kabi
tapi ngahurang gitu son. Ah, Kuring patutna. ayo. Ayo. Awas. Aduh. Ini teh ada apa atuh abang? Hah? Bukan ada apa ha? Betul. Sini kita hari ini bahagia. Atuh, Abah. Cucu kita hari ini nemu jodoh. Mari kita hibur bersama. Betul. Mari kita meriahkan bersama. Leres. Mari kita doakan bersama. Ya. Nini, Iya, Bang. jangan memalukan. Mangkaning di sini teh banyak seniman. Seniman. Yuk, kita sambil nyanyi, sambil ngawi. Khusus para seniman, yuk. Mama lengser, mama lengser. Hey, 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 hey. Mama jalma geus ngagempo. Olo itu pelayan. Wey. Barudak Wey. barajaan. Ayana, itu ikan kita nama ho. Barudak Tahu lejang icu. susu Dok ngisin kon. Eta teh tamu. Ayo ah. Ayo setiamu. Aja ya nak. Ampun tidak ada kasuhun ah. Iya mah tang hiburan we jang ijo ah. Nuka sebit nuka sebat ah. Kajurung laku hapun dan dia teh lain nahinakeun balas bumi rawat. Susu buah jempat tembakan. Tara jenang sama geus ngampara lalang saya gede singlarkeun balung hibur jalan ke desa Sapuan. Ratu Raden menak anak king tara jenang sama geus ngampar lalang saya gede singlarkeun. Badeuh bageget bamemet haturan linggih haturan lenggah korsi gading gelang kencana kabagjaan rumah tangga. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Bella dan Farid. Ngejatuh rami. Haturan bagai datang, haturan bagai datang. Kasadayana haturan lenggah haturan wilujeng sebagai lenggah haturan wilujeng sumping haturan wilujeng tebal wilujeng tebal. Disiarkan langsung di gedung kebanggaan kita Aulia Hall Center Kota Tasikmalaya bersama Sanggar Panghegar Tasikmalaya. Yo. Bebarengan Nangtung nakaliungan lempang nakaragaman sarendek saigala sababot sapihanean kacai jadi salewi kadarat jadi salebang sili simpe ku kadede sili cempang ku kanyaan jatnika rumangkap nepi kapati
lalaki sajati lalanang jaga. Mal ungkut kaliduan mal gedang keanginan. Tetap pancek dina pamadekanan apalias jati kaseliko junti. Satya satuhu kapanutan, satya satuhu kajungjungan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan berikan tepuk tangan untuk Sanggar Bang Hegar. Boleh berikan tepuk tangan lebih meriah lagi untuk Sanggar Bang Hegar. Kami silakan untuk Sanggar Bang Hegar bisa melangsungkan sesi foto bersama dengan kedua mempelai. Oke, Bapak Ibu hadirin sahabat tim, rupanya tidak lebih-lebihan kami dari Sanggar Bang Hegar untuk ikut serta dipoto diabadikan, di mana ini adalah merupakan momen spesial bagi kami yang mungkin kami tidak akan melupakan, apalagi ikut serta diabadikan di foto bersama kedua mempelai dan keluarga. Sanggar Bang Hegar Kota Tasikmalaya, di mana sanggar ini adalah merupakan sanggar terbaik yang ada di Provinsi Jawa Barat, terutama di Priangan Timur, merupakan juara ke-1 se-Priangan Timur. Hari ini hadir di sini bersama kita sekalian, Sanggar Bang Hegar Kota Tasikmalaya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kembali lagi berikan tepuk tangan yang sangat gemuruh untuk Dayang Sanggar Bang Hegar Kota Tasikmalaya. Tepuk tangan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Sanggar Bang Hegar. Baiklah hadirin yang kami muliakan, untuk selanjutnya kedua mempelai akan melangsungkan sesi foto inti. Dan sesi foto bersama ganti diabadikan oleh rekan-rekan dari Setterbox Photograph.